Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like-na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna. Mugi Koceak channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi Koceak anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusanna. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Saatnya Oding Humoria. Oding Humoria. Oding Humoria. Oding Humoria. Oding? Aya naon ki? Gawe teh ngan gera-gero bae ka Oding. Lain maneh ngadenge beja teh. Beja naon ki? Eta si Salim tatangga urang. Cenah mah pindah ka Papua. Bener teh? Nya Oding ge ngadenge ki. Ngan nya kitu ki karunya. Kunaon kitu? Manehna cenah di Papua teh muka usaha, tapi bangkrut. Usaha naon kitu? Salon keriting rambut ki. Si nulus tunjung teh. Nyameureun we atuh. Saatnya Oding Humoria. Oding Humoria. Oding Humoria. Oding Humoria. Oding? Aya naon ki? Gera-gero bae. Akhirnya ke pasarnya. Ngan sigana kudu naik ojek ya. Wayah kieu macan aya mobil. Memangna ki boga duit? Uguh aki teh boga duit teh ngan 2.000. Cing lamun tukang ojek minta ongkosna 2.000. Kira-kira kumaha? Nya bere bae 1.000 ki. Nya naha 1.000? Apaan tukang ojekna ge milu tumpak. Nya. Saatnya Oding Humoria. Oding Humoria. Oding Humoria. Oding Humoria. Oding, nyaho teu maneh? Naon teh ki? Pan ayeuna mah aya aturan. Aturan naon? Pikeun ngajaga satwa-satwa tina kapunahan, yen ngabedilan manuk teh dilarang. Oh, eta mah tuh Oding ge geus apal ki. Ngan Oding rek nanya ye. Nanya naon? Lamun aya manuk 2, dibedil hiji, tinggal sabaraha sesana? Ah, maneh mah nanya teh kawas ka budak leutik bae. Atuhnya tinggal hiji. Salah ki. Cek Oding mah anger we tinggal 2. Ah, maneh mah sok ngaco. Manuk 2, dibedil hiji. Sesana sabaraha? Atuhnya hiji. Salah ki. Nya anger we 2. Nah gitu. Pan ngabedilna oge teu keuna. Si nurus tunjung teh. Saatnya Oding Humoria. Oding Humoria. Oding Humoria. Oding Humoria. Oding? Nah maneh teh sakola? Perwe ki. Pananya teh poe Minggu. Oh, heueuh nya. Asa linglung aki mah ya. Lain, eta kamari aki magihan kajadian. Kajadian naon ki? Aya hiji pamuda nu boga kabiasaan tumpang motor sok ngebut. Tah harita teh manehna keur ngebut satakeur kebek. Keur ngebut kitu, ujug-ujug motorna teh direm ngadadak. Sabab kagok aya hiji pamuda anu keur mabok di tengah jalan. Ari ceuk nu tumpak motor teh kanu keur mabok, dasar pelegug sia. Mun mabok teh ulah di jalan. Da eta mah dasar nu mabok atuh. Pokna teh kieu cenah. Maneh nu belegug mah. Sakitu ngebut, nabrak teu keuna. Para mitra, dina hiji waktu Bahrowi ngobrol jeung Olot Marta. Dewek mah geul ku pamajikan euy. Teu kaop tatangga meuli itu boga ieu sok langsung we nurutan. Dasar si panas baran. Bahrowi harita teh gegelendeng. Pamajikan nu kitu patut mah balas we atuh. Olot Marta harita teh kalah kama panas. Nya kumaha kitu ngabalesna euy? Bahrowi nanya penasaran. Kieu geura lamun ningali tatangga kawin deui, buru-buru urang ge kawin deui.
Heeh nya euy. Para mitra, caturkeun dina hiji waktu, Bu Guru keur ngajar bahasa Inggris ku basa Sunda. Ayeuna ibu rek ngetes maraneh kabeh ihwal present continuous. Saur Ibu Guru ka barudak. Nu dititah ti heula harita teh si Nud. Coba maneh Nud sebutkeun contoh present continuous. His is tuning, hartosna dia keterlaluan. Terus maneh Nining They were daun, hartosna mereka were daun. hareup kabeh sia matak TBC ngajar barudak kawas kieu mah. Para mitra, caturkeun di hiji kelas keur diayakeun tes bahasa Inggris. Harita Bu Guru nanya ka murid-muridna. Ayeuna ibu rek ngetes ka maraneh anu bisa ngajawab bener menang balik ti heula. Coba maneh Nining sok sebutkeun contona irregular verb. Harita Nining ngajawab. Bring, brought, hartosna nyanak. Alus, bener. Cingan maneh Nud. Nu disebut si Nud ku Ibu Guru teh harita kasampa keur heuai. Dagdugdug Bu, hartosna abdi teu acan ngadamel PR. Naon? Nangtung dihareup si Anud. Para mitra, dina hiji waktu Ibu Guru keur nerangkeun ihwal bag-bagan agama. Cobi saha anu hoyong lebet ka surga ngacung? Ceuk Ibu Guru ka murid-muridna. Abdi Bu, abdi. Harita teh barudak ngajawab, bari ngacung-ngacungkeun curugna. Ngan aya di antarana saurang murid anu teu ngacungkeun curugna. Nud teu ngacung, nah teu hoyong ka surga kitu. Ceuk Ibu Guru nanya ka murid nu ngaran si Nud. Abdi mah emut kapun bapa almarhum. Ceuk si Nud ngajawabna teh semulungse. Mohon kasep, namung tetep kedah hoyong lebet ka surga mah. Ceuk Bu Guru. Nya kitu Nud mah emut kana wasiat pun bapa, pokona mah rek kumaha oge kedah lebet ka akabri. Cek si Nud, bari jung manehna nangtung tuluy koloyong indit kaluar ti kelas. Para mitra, caturkeun di hiji pasar keur aya nu tawar harga manuk. Mang, manuk nu ieu hargana sabaraha? Cek si Nud nanya ka tukang manuk. Tah, ieu manuk anu keur nyanyi hargana 1 juta. Lamun anu itu tuh anu cicing bae eta mah 2 juta. Cek tukang manuk bari nunjuk kana manuk anu keur ngahiul bae. Har, naha bet mahal keneh anu cicing bae batan anu nyanyi? Si Nud nanya bangun anu heran. Atuh ditanya kitu teh tukang manuk gancang ngajawab. His, pan eta manuk anu cicing bae mah anu nyiptakeun laguna. Jadi nu nyiptakeun lagu mah teu kudu nyanyi. Para mitra, dina hiji mangsa, saurang aki-aki rek init ka pasar naik ojek. Jang, cing anter aki ka pasar, hoream lempang, sabaraha ongkosna? Biasa we atuh kieu 5.000. Aduh, kumahanya? Aki ngan boga duit 2.000 perak. Nya geus teu naon lah karunya. Ceklak harita si aki teh naek kana eta motor. Atuh geuleuyeung motor ojek teh maju, ngabonceng si aki anu diukna semunyang yeyeng. Caturkeun teu sabaraha lila, ojek teh geus anyog kanu dituju. Ngan barang rek eureun, cedak, motor ojek teh nabrak tembok. Si aki kaget lain di kieuna, sarta pok harita nyarekan tukang ojek. Sing bener atuh Jang, manya atuh motor teh eureunna ditabrakeun. Hampura we atuh ki, wayahna mayar 2.000 perak mah teu direman. Sing dasar ojek kurang ajar, geus lah moal dibayar sia ku aing. Si aki satuluyna nong toyod init muru ka pasar, bari lempangna teh ungkad ingkut.